Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para panggejer sareng pamilon anu kusim kuring dipika hormat. Puji sinareng syukur hayu urang sami-sami panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu tos maparingan urang kasehatan sareng kasempatan sehingga urang tiasa kumpul patepung lawung paamprok jonghok patepang rarai dina ieu kasempatan. Tepangkeun nuasta sim kuring Ajmis Yanopaldi ti kelas 11 IPS 3 anu tos dipercayakeun janten panuntut catur dina ieu acara anu bade ngadiskusikeun ngeunaan bahayana ngarokok. Ku kituna supados mempersingkat kana waktos, hayu urang sami-sami buka ieu acara ku aosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjejer sareng pamilon anu kusim kuring dipika hormat, sateasana urang ngawitan dina ieu acara salajengna supados terang sim kuring bade nepangkeun pangjejer anu bade ngadugikeun kamandangna. Sim kuring nepangkeun pangjejer anu bakal ngadugikeun kamandangna nyaeta Bapak Noris anu asalna ti Sindang Kasih, boborna 16 April 1874, mantena mangrupikeun guru sejarah di SMAN hiji Majalengka. Wilujeng enjing Bapak, hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin, supados urang leuwih naleman ngeunaan jejer anu bade dibahas ku urang sadaya, hayu urang ngregepkeun kamandang ti pangjejer. Sumangga ka Bapak Noris kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Noris anu tos ngadugikeun kamandangna. Parantos muka pandangan urang sadaya ngeunaan bahayana ngarokok. Nurutkeun mantena, ngarokok teh bahaya pisan kana kasehatan. Rokok teh ngandung bahan kimia anu matak nyieun candu pamakena. Kulantaran waktos tos sakedik, sim kuring bade ngawatesan kanggo pamilon anu bade naros. Ngan ukur 2 urang. Tong hilap bade naros ngacungkeun pananganna teras nyebutkeun namina. Hatur nuhun ka Keja anu tos naros. Patarosana nyaeta naon wae bahaya tina ngarokok teh. Sumangga ka Bapak Noris kanggo ngawaler patarosanana. Hatur nuhun ka Bapak Noris anu tos ngawaler patarosan ti Keja. Anu eusi walerana nyaeta rokok teh bisa nyebabkeun asma, infeksi paru-paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, jeung sajabana. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse. Hayu urang tutup ieu acara ku aosan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring salaku panuntut catur sareng sapara kanca nada dihapunten. Bilih aya cariosan anu kirang merenah, mung sakitu anu kapihatur. Hatur nuhun ka perhatosan sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.